Lain naon sok hayang nyaho teuing nyai hayang nyaho nyai lain naon teu sekudu nyaho. Abah, ini naon ih. Aduh Abah ih. Ini naon mince jadi tegelis deui. Aduh Abah ih. Hewan abu lagi hutang deh. Ya kayak rek warung rek nganjuk heula. Nanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ampun? Meneng mate menera ruas. Naon ya teh? Put, kunaon sih? Ai amang kadira teh, teu enjing-enjing. Aya nama santen wae, kan dila teh mun enjing teh teu aya rencanganna. Nya, peti teh mun enjing-enjing teh sok dikeluaran ngalaku bapak jalan picok, jadi amang kadira santen wae. Oh gitu. Nya atuh. Oh nya, ai kamari teh saha anu tiga jebrus di balong teh? Anu mana? Anu kamari teh gini. Oh, Omen. Kenaon lucunya? Yeay lucu. Oh namina Omen. Sugar teh saha namina mun lucu kitunya. Terus ai kamari teh da dilatih ningang da si Omen sareng sama dua anda. Oh, anu alit-alit sanes? Nya. Oh, eta mah sareng aki bul anu eta bumina teh orang kalet. Oh, kibul namina. Nuhun. Oh. Teh Putri. Teh Putri. Teh Putri. Cek bapak uy. Ulin wae. Ya, Putri pulang halanya. Soalnya si Deden teh nyamper di sini di warung si bapak. Ke enjing, Putri amang linya ka dia sare. Ya dek. Ayo buru balik. Si bapak tuh ngambek. Jadi dede mah kabarnya. Yuk jika lagi mah gitu. Mana asa sarap itu deh. Dor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kumaha ya pun abu. Kumaha atuh. Aduh, jauh-jauh ya. Maya. Tunggu tuh bukan sweet ya. Aduh. Aneh jauh-jauh di Arab anak. Kadia ukti iteung di mana? Kumaha ya nga? Bejakeun kasih bos. Kumaha atuh ewan abun ih. Kumaha ieu? Karena waktu gak duit. Nagih deh. Ih. Gede mangkat gitu. Ngitung. Ukti iteung. Aduh.
buah-buah uhti itu nyuput siga nasieun ku anak. Bau-bau nama aya uhti itu di jero ya. Awas uang gawean ku anak. Suarana si nangis mangkrat. Sabar. Tak belah. Mudah-mudahan. Kenapa teh? Reka warung aja nama, reka juk. Soalnya masak nih si Abah. Aduh, anak ripuh. Di Arab anak tara kikieuan, di dia mah kikieuan, anak tita nagih ku obos. Di Arab anak biasa mah nagih make Messi, anak make Pajero anak nagih. Ayeuna anak tita kikieuan, ripuh anak ripuh. Coba deket, solokan deh anak aduh. Mau jengkol deh, anak anu kieu. Tadi ya, nena teh ada jengkol. Kacang dipotong nih. Ribuh. Ente Uti ada ke mana Uti? Kabur bayar hutang Ana walasan deui ayeuna mah. Ana jauh. Ana titah cicing di ana. Ayo wae, Ana titah nagih ka Uti teung Bu Bos. Kudu bayar Uti, bayar. Ana capek. Dibayar. Tidak menerima alasan Uti. Ana capek Uti. Ya mama. Biar gue. Uti, arek mere lagu naon ka anak? Lagu apa kalau mama wana enakeun. Cila. Coba anak yang adanya lagu naon nu ngeunaheun teh. Dirinya aku pingkeun ya. Padamu ku serahkan jiwa raga, ku turuti segala yang kau pinta. Betapa ku menyayangimu sepenuhnya. Manambut, kumaha atuh eta lagu teh manambut. Anak jadi puluh kan. Uti make sirap sih kana nyanyi. Eta lagu naon Uti? Anak teu ngarti lagu naon eta. Eta lagu dangdut paling enak tuh paling getop. Hah? Lagu dangdut. Di anak mah di Arab di anak lagu dangdut di anak mah anak lagu nu ngeunaheun mah Uti gabung. Jengkol sidan eta lagu anak. Terus mah warisan bayar. Anak di dieu jauh-jauh ka dieu pokona teh. Nagih ka Uti. Nagih Bu. Buru Lah tuh keheula. Iya sama. Saya sana 15.000 deui dah. Hutang lagi tinggal 20. Susah payah anak. Udah duit 5.000 oke. Ya tapi sudah dibayar. Ya kan baik. Nuhun ya Uti nya. Berarti saya sana 15.000 deui. Ingat 15.000. Nyangke lunasan ku abi. Lumayan. Itu aja nya Uti nya. Anak rek ke tempat lain soalnya bakatnya tagihan anak. Ayo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Aya mah eta asa geus gede deui, Bu. Heulah geus gede dibere parab naon? Uut. Oh, sugan teh parab layar teh di layar teh. Ya heuh di layar. Jeung uut dicampurkeun. Ari nu nang maling Mang Adim teh kangeunakeun. Nah, iraha menang maling di Mang Adim. Eta kemarin nu 2 teh. Gagal tama. Nyeri-nyeri. Bisa tuh kurang harian di Mang Adim mah resep saya, Bu. Banget ah. Resep kumaha? Tege resep ah. Spesial mah heueuh. Panggih dah. Nah,
Sa. Bisa men. Ngekos yuk Bang jeung awewe. Pokoknya ge jeung curig. Pas Dora gini pondok. Nya? Men siap. Di mana? Nang Mang Adim. Oh, di dinya. Men. Sama gebau jauh lain awewe mana mah. Awewe. Sarua urang geus teh. Urang mah geus papanggingan. Di mana? Eta urang pas mancing. Heeh. Urang pas mancing ieu nya. Mancing eta teh. Jujul aya nu najong urang ngajebur. Untung tak urang tolongan ku awe eta tak Bu. Terus kumaha maneh? Nah, urangnya biasa-biasa wae. Kan itu urang yang dahareun buahan naon urang yang rambutan ayeuna teh usul rambutan ya. Bener men. Ayo. Ayo udah orang ngarambutan weh. Hah? Eta jelema apa jurig jarian, Bu? Naon Kak? Mince sakieu geulisna di sobat jurig jarian. Ih, geulis cenah. Hah? Geulis cenah men. Di ganteng pisan geus. Lain sarua, Bu. Aduh, kanaon men. Tuh, aya lagi ganteng sia kasep teh pisan itu tuh. Mana? Tuh tinggal itu. Tuh. Ih, kumaha ieu mincin teh dinten geulis deui make upna make skincare. Tuh Abah, ih. Awas sia ku mincil. Ngalikeun kali udag sia ku mincil.